Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat, teraskeun bab anu kamari anu diaos nyaeta ayeuna bab ka-7. Kita akhlak ini nyaeta al-waladul muti'. Al-waladul muti'. Al-waladul muti' hasa judulnya al-waladul muti', budak anu turut. Budak anu turut dengekeun budak. Terus tolong ka pangeran. Al-waladul muti'. Tadi dia dikisahkeun aya anu jenenganna Hasan. Oh, Hasan. Hasanun waladul muti' yusalli kulla yawm salatan khamsa fi awjadiha wa yuwadhifu ala al-huduri fi madrasah wa ala qira'atil Qur'an wa mutala'atil durusi fil bait. Aya nu ngaranna Hasan, Hasanun Hasan. Waladul budak. Si ingat waladul teh budak sabaraha kali ya teh kalimat waladul teh budak. Waladul budak muti'un anu turut. Jadi ayat kisah ngaranna Hasan. Ngaranna Isa teu naon, ngaranna Isbah teu naon sok ganti bae. Lamun cek dina ieu naon? Kehidupan masa ieu. Aris. Ngaranna Arisun Aris kan kitu. Isbah Isa na Isa. Nulir mah Sabirun Sabir. Ilun manya ilun cenah. Jadi anu ngaranna Hasanun Hasan waladun budak muti'un anu turut. Yusolli osok salat Hasan. Tuh budak anu nurut mah sok salat kan. Yusolli sok salat Hasan. Jadi budak anu nurut mah maksudna ka mana ieu mimiti? Nurut Allah. Perintah Allah kan salat. Yusolli sok salat Hasan. Kullayaum unggal poe. Kullayaumin unggal poe as-shalawatul khamsah kana salat anu 5 waktu. As-shalawatul khamsah kana salat anu 5 waktu fi awqatiha dina waktu-waktuna salat. Fi awqatiha dina waktu-waktuna salat. Jadi aya dina Nabi Hasan ye. Mana teh budak anu nurut, sajabi nurut ka orang tua teh pasti nurut ka Allah. Si Hasan teh sok salat moal dinten kana salat anu 5 waktu fi awqatiha dina saban-saban waktuna maksudna kumaha sok berjamaah karena ketinggalan salatna. Mong adan luhur salat luhur, mong adan asar salat asar. Tah budak anu turut ieu. Contoh tah Hasan ieu contoh. Gitu. Insyaallah lamun urang geus nurut, komo nurut ka Allah. Moal hariwan. Nabat moal hariwan ke bisi maneh ngejaga ditanya dicalon betohal. Kumaha cenah ditanyana si lalaki teh contohna ngalamar ka awewe. Balangsak lalakina gawe henteu ngan soleh. Ditanya kasih neng hayu urang nikah contoh lempengna. Contoh cenah. Ari apa ngasaban naon? Da aku mah teu damel. Ait singohan teh buru ngaji gini jiga eman. Contoh. Lalu wae eman teh contoh alamar carita teh da eman teh kudu ngaos saur kasih neng teh. Neng naon? Neng cenah hayu cenah ah. Insyaallah ade gaduh niat sae contoh. Gaduh niat sae mungkin dari wawan kayak gitu. Hayang naon, hayang melaksanakan kegiatan yang lebih serius contoh. Si awena apa? Bahwa aeman teh gawena ukur ngaji, ngajar ngaji, salat alhamdulillah tara kalewat. Kayak atuh urang toroskeun heula ka pun bapa cek si neng atau ka pun mama. Pas leres ka pun bapa sareng ka mamahna, mamah nembe aeman ngalamar sim abdi. Contoh. Ari ngecek kolotna teh ari aeman teh gaweana ukur naon? Oh, aeman teh santri asalan al-barokah, sok ngajar, sok naon, alhamdulillah. Cek indungna tara loba mikir lamun kolotna anu bener ningali ka Allah mah lillahi ta'ala. Kok geus neng jadi bae? Nah, jadi
Allah wae turut ka Allah eman teh. Salat wae dijaga komo maneh. Iya kan? Salat wae anu 5 waktu dijaga sieun ka Allah komo eta teh Allah. Ngalaksanakeun perintah Allah ngajaga kana salatna komo maneh hal sepele. Jadi we tundung nama jeung mana mah? Jeung neng. Bi auqatiha wa yuwabiqu jeung ngabiasakeun Hasan ala huduri bil madrasah. Kana hadir di madrasah. Dah Hasan teh salain manehanana osok ngalaksanakeun salat 5 waktu, hidupna teh osok ngabiasakeun hadir di madrasah. Sajabi kegiatan manehanana anu begitu padatna ti mimiti isuk jeder tapi ka penting sore lah kegiatan hungkul gitu, tapi tetap lamun aya pengajian mah manehanana osok ngabiasakeun hadir ka majelis ilmu khususna di madrasah. Contohan san, betul loba alasan. Nya, insya Allah, ya, jelema neangan ilmu lain teu meunang, neangan ilmu dunia lain teu meunang. Kan kade ulah teu pika moho kana ilmu agama. Sabab lamun teu maraneh ngaji kana ilmu agama, teu paham kana ilmu agama, poe kahareupna cirian. Cek mari pawas mah cekolot baheula da ilmu mah moal berat dibawa nya da emang bener. Sim kuring tah harus binikmat dina nalikana naon ngaran teh ngarantau da ieu ge ngarantau. Kapungkur lah ngarantau nu jauh. Nya alhamdulillah ku Allah teh dipaparinan amanah nya eta ilmu. Calik di mana bae ge kaanggo kitu. Tah harus binikmat. Nya lain sombong tapi tah harus binikmat. Alhamdulillah untuk baik teuing moal bisa katipu ku batu. Caang bae bakal apal mana nu bener, mana nu salah ku ngaji eta teh. Bakal apal mana nu haram, mana nu batil. Kunaon teh moal ujug-ujug apal atau lain ku ngaji mah. Kabehana lagi ku ngaji. Tata krama moal ujug-ujug jadi tata krama teh lamun teu ngaji mah. Gitu. Alal huduri bil madrasah wa ala qiraatil Qur'an jeung kana maca Al-Qur'an. Wa ala qiraatil Qur'an jeung kana maca Al-Qur'an. Wa mutala'atid durus jeung kana ngamutolaah pelajaran. Wa mutala'atid durus jeung kana ngamutolaah pelajaran bil baiti di imahna. Bil baiti di imahna. Tah saja bi manehana sok ngaji ka madrasah, Hasan teh sok ngabiasakeun kana maca Al-Qur'an. Boh keur nyalira atau di pangajianana ka guruna tadarusan belajar Al-Qur'an tajwidna makharijul hurufna asbabun nuzulna tafsirna jeung lain sajabina. Sajabi teh eta Hasan lain ukur maca jeung diajar di madrasah hungkul, tapi Hasan lamun balik ka imahna teh osok nganalaah ngamutolaah dibuka deui kitabna di imahna teh keur naon tapakuraneun kana diri bisi aya anu salah bisi aya anu kurang paham ditelaah deui ku Hasan teh di imahna da maraneh mah atuh ngaji teh ka masjid bawa kitab balik ka imah kitab mah tara dibawa kadang teu di sawu kandang atau teu di madrasah boro-boro maca di imahna kan tah Hasan osok dibawa ke imahna diteureun di imah teh dibaca deui otak ulet gitu osok tara tong borolah anu kada di imah lah ngaji cek mari basananya rada kurang pelajaran sakola we hara dipeut maneh mah ngarapalkeun ada ujian teh rek ujian hungkul eta oge ari ieu ke ujianna bakal aya di agama bakal. Oke, pasti tanya kok bukan lagi. Al-Rabbuka, wa nabiyuka, wa kitabuka, wa ihwanuka. Jawab nah yang diajar bahasa Arab. Meskipun mana pintar bahasa Arab, ada kelakuan pejan mau bisa ngajawab. Dan yang diajar bahasa Arab lah,
hafalkeun heula cenah diajar engke ngarang ditanya ku Munkar Nakir teh naon ngaranna teh lancar cenah man rabbuka rabbi Allah wa man nabiyuka nabi Muhammad wa ma imamuka imam al-Qur'an hafalkeun kitu moal mun maneh hirupna resep kana dangdut punten resep kana rock resep kana Korea ditanya man rabbuka Allah lamun bisa wa man nabiyuka Nabi Muhammad bohong sia. Saha cenah Nabi sia mah contoh Saskia Gotik. Akarna sedangdut. Wa ma imamuka saha cenah penjelasan teh Al-Qur'an bohong sia cek malaikat teh. Imam maneh mah Pak Jisnu contoh. Di Minho. Wah. Warokat kade urang ulah salah mika cinta. Loba jelema nu katipu di dunia teh manehna salah mencintai. Manehna mencintai makhluk sehingga kalau mencintai makhluk mah bakal loba jadi hatena. Tapi urang kudu mencintai saha? Kekasih Rabbul Alamin Nabi Muhammad komo Allah. Gitu. Sedengkeun engke di alam pakuburan tehnya dina hiji keterangan lamun mah jelema bisa ngajawab karena pertanyaan di alam kubur pama ba'dahu aisaru mangka kaditu nanti bakal lebih gampang sabar di alam kubur mah lamun ibarat naik busway mah teh transit dina kahirupan transit heula ka alam kubur tah di alam kubur teh aya alam kadituna deui anu ngaraburen tahun deui kadituna teh anu rintanganna masyaallah geus bisa ngelawatan kadinya. Mus alam kubur, terus alam barzah, terus dibangkitkeun. Hah? Masa can mijana, can sirotna. Eta teh lain ukur sapoe dua poe. Mata kudu bekal teh di alam dunya teh. Man jazra yahsudu sing saha anu menanam pasti bakal memetik. Jelema di alam dunya memetik hal hade, maka engke di akhirat nanti bakal metik hade. Lamun jelema hirup di alam dunia nanam hal kejelekan maka jadi daerahnya titik penentuanna engke tah ningali titik penentuanna engke pas ditanyakeun ku Munkar jeung Nakir man rabbuka wa man ibuka lancar eta kabeh pamaba'dahu aisar kan itu bakal lebih gampang insyaallah. Tapi sabalikna lamun jelema engke pas ditanya ku Munkar jeung Nakir teu bisa ngajawab mau rabbuka bakal aya nu hese kade ningali malaikat jabaniyah bawa gak ada gele negara segede siga si Bima gerina Mahabharata cuma gak ada nama masyaallah saking keuna saking gemberat teu bisa ngajawab jeung mana loba dosa mah marubka wa man jebrek ngacep tapi ka kumaha maruka teu bisa ngajawab di alam kubur pama ba'dahu asadun maka kali itu bakal leuwih rumpek ayo leuwih gampang leuwih rumpek itu hartos alhamdulillah insyaallah bagi waktos malam bisa kayak dilanjut di malam Selasa sampai malam Jumat mau bade dongkang bisa